Para mitra kaum dangu kumaha-daramang sadayana, alhamdulillah mangjaya aya hibar pangduati para wargi. Biasa mancen tugas neraskeun hanca dongeng nu katuna kamari carios nyambung judulna Dedemit Gunung Warangas. Nalika urang paturai kamari dina bagian kalima para wargi sadaya, parantos dugi ka nalika urang ngadongengkeun anu ka tempat Gunung Warangas anu katelah Gunung Warangas teh nya. Mangga dina bagian kagenep ayeuna carios nyambung judulna Dedemit Gunung Warangas karya Kileksa urang lajengkeun. Mugia acara ieu tiasa nyugungakeun. Mangga tu para mitra nyangakeun upami teu lepat madongeng parantos dugi ka nalika Mang Ronyok nyangka bojona atanapi istrina nu katelah biru hati pupus. Namun para wargi sadaya sawangsulna di eta tempat mah nyaeta biru hati harita teh nuker ngayakeun tahlilan sareng warga-warga kampung didinya. Sumping Mang Ronyok disangkana Mang Ronyok teh riwa kitu para mitra silih sangkanya. Mangga urang teraskeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu kocapkeun teu kacaturkeun di jalanan. Nutiluan geus tarpi kaburuan imah nabi hati, tapi henteu rusuh reg nutiluan teh areureun. Lantaran di jero imah katempo aya cempor sedengkeun panto geus ditutupkeun siga aya jelmaan. Padahal tadi teh pada naringalkeun boro-boro bisa nutupkeun panto atawa nyeungeut cempor. Atuh akipilan jeung palebe ge silih reret semu kaget. Bihati kerung kawas nu bingung jajantung ratug ari bulu punuk pating puriding, pating puringkak meuni asa harudang kabe. Palebe, nah jeung jiga aya manusa dan imah kuring teh nya. Buah-buah ririwa teh palebe. Nah bisa nyeungeut damar ari ririwa, bingung nah geuning ririwa teh hideung nutupkeun panto segala rupanya. Temal bihati ngomong lalaunan, ari palebe pok ngaharebos. Ulah ribu cicing we diintip ulah ku kuring. Nah saha nu di jero teh atuh ririwa cawa bangsat. Lamun ririwa kapaksa kudu diparancahan ngarah kabur. Lamun bangsat kudu ditewak. Pak RT kudu dibejan heula. Oh cicing hoy apa ya bebahkeun aki nu rek noongna. Saha cacenya. Aki pilan miheulaan maju ka deukeut bilik nu carang. Jep palebe jeung biru hati jempe. Duanana pating polohok ka aki pilan nu rek noong. Teu lagi aki pilan geus nogel para mitra noong dina bilik. Aki pilan meuni ngajenghok sabab di tengah imah aya nu ngajentul nangkep tuur semu bingung. Jang hareupan cempor nu hurungna gede. Hasip hideung meuni mulek di tengah imah. Aki pilan gigisik heula bisi kapireung peunang lantaran kurang percaya kana tetempoanana. Geus kitu noong deui tapi tetep nu katempo teh jiga tadi terus aki pilan ngagupayan kaduduaan. Lewat palebe jeung bihati nyalampeurkeun pating katayep lalaunan. Terus milu noong barang breh teh bihati meninggal nyap. Gero ngagerowok siga nubah teh bakat kusono kasalakina poho dikasieun. Kang Ronyok kunaon Kang? Biru hati luncat kana golodog. Tapi dirawel ku palebe terus dibedot teh ka tukang. Bari nyarita lalaunan lantaran ngarasa hariwang bisi lain Mang Ronyok. His, ulah rusuh-rusuh teh cicing heula di dieu. Urang buktikeun kade ulah kabawa ku sakaba-kaba. Istighfar kayaknya, sabar heula, sabar. Aduh, namun salah itu Kang Ronyok salaki kuring. Oi sabar heula nyai, sabar. Ulah kabawa ku sakaba-kaba bising lain babakunya mah. Cek aki pilan milu metelingan, tapi nyaritana semu ngaharebos. Atuh kaayaan kitu teh para mitra mata kreuwas pikeun Mang Ronyok. Lantaran lain keur ngalamun harita ge bani ngorejat cengkat, tapi can wakane malantaran terboga curiga. Bisi nu ngagorowok teh ririwa pamajikanana. Manehna ngan ukur ngomong dina jero hatena bari dibarung ku pating puringkak bulu punukna. Edas boboa ririwa pamajikan aing teh. Lantaran dina kaayaan nu sakieu jemplingna gara-gara di luar. Karunya teuing jiga nama paeh kasarad pamajikan aing teh. Arwahna teu sampurna. Jiga nu kaleleban ku aing we atawa paeh aya nu nyiksa meureun. Aduh, yakin si lemud duka ngajarna teh. Awas si aing moal cicingeun sia. Bakal merek pangbales kamareh deuleu. Cek hate Mang Ronyok bari melong kana panto. Lamunan geus kumalayang kanu teu puguh, malah makat cipta bae dina panto ngabeleg-beg. Ririwa pamajikanana keur kitu di luar aya nu pating gerendeng deui. Meuni ngajenghok Mang Ronyok sangkaana teh beuki kuat nu di luar teh ririwa. Atuh manehna marancahan ririwa tarik pisan.
Ririwa, ulah deket-deket ka dia. Kali itu kan jauh lah, kasabrang ka nusa kamangan itu. Ulah rek ngaganggu ka kami, sabab geus lain-lain deui beri oge. Alam manusia geus beda jeung alam Ririwa. Anjeun mah tempatna ge di kuburan, di astana, di karamat. Juga balik atuh. Ke tempat anjeun anu yakin, sabab ieu mah imah si Ronyok ieu mah lain imah Ririwa beri oge. Cek Mang Ronyok. Siga nu kabulusan. Bulu punukna pating puringkak pating puridi. Ari nu di luar harita teh silih reret kawas nu kaget lantaran di jero imah aya nu marancahan. Sora jelas atra ciga Mang Ronyok. Atuh bingungeun palebe jeung Aki Pilan ngan akhirna mah panasaran. Aki, kumaha nungutkeun emutan Aki yeuh? Saha nu di jero teh? Ririwa tawa lain lantaran kuring mah jadi bingung ieu teh bising nyalahan. Hehe, sabar bae we. Ulah nusu teh bising Ririwa nu rek nipu ka urang. Ayeuna mah jagoannya lagi dia. Ku akhirnya di palancahan. Lamun Ririwa pasti bakal kabur, tapi lamun lain Ririwa bakal cicik. Aki boka jang jawokan pada di musi Ririwa. Cek Aki Pilan bari terus maju kana deket lawang. Malah manangtung dina golodog. Kadenge ngarekot para mitra golodog jiga rek runtuh. Aki Pilan muntang kana bang barung, panto kadupak. Kadenge sadaya nu nakolan, Mang Ronyok nu di jero ngajenghok deui. Ririwa teh basangkal pisannya. Namun dimaksa sia teh, ha? Halik nyingkah sia montong deket-deket ka dieu. Jurig nyingkir sia teh nyingkah. Aku mau wani ngaganggu ka manusia adalah geus lain-lain deui sia mah. Cek Mang Ronyok bari undur-unduran. Lantaran nu di luar kadenge pating harekot dina golodog. Sedengkeun Aki Pilan ti loba pikir paralak macakeun jang jawokanana. Bari basana teu mata kaharti ku batur da cenah keur ngusi Ririwa mah kudu ku basa Ririwa deui. Cigana para mitra nu dibacakeun ku Aki Pilan teh atuh para wargi sadaya basa Ririwa. Colofok Mang Ronyok lantaran di luar aya nu ngomong bari jeung teu kaharti. Ras inget kana kajadian nu geus kaalaman Mang Ronyok para mitra. Basa nyaksian rakyat beurit anu ngaromong teh tungtung nereye bulu punukna harudang. Meuni harita teh para mitra kanel cawigwig ari sarih pating sariak panas tiris tapi samemeh Mang Ronyok mapatkeun jampena pok Aki Pilan nutupkeun jang jawokanana ku basa manuk. Handang hantung hanti gong handraweli tuh maja dopat menyemolongpong daya hayangan hadungan jalan gede sasapuan. Reka kali reka kidul, reka wedan, reka kulon. Kabeh ke bener pisan. Yung atu kena nyingka siya ularek ticing di imah manusia. Anjir magus lain-lain na doi. Alam manusia beda jeung alam Ririwa. Kitu caritaan Aki Pilan. Beki heraneun bae Mang Ronyok sabab Ririwa sorana beda. Tadi mah jiga Ririwa awewena ayeuna buat jadi Ririwa aki-aki. Kitu nu kapikir ku Mang Ronyok akhirna teu wani deukeut kana panto. Sedang loncat ke kamar sare gap kanu sarung terus ngabulan maneh ku sarung. Anongeng we para mitra sadaya bari dinang diingon bari babacaan tarik naker. Meni sagala dibaca bakat ku sieun tapi sakumaha biasana lamun keuriweuh ku sieun nu dibaca teh ngan bener judulna wungkul. Kadituna mau baca tu puguh lantaran gugup jeung teu puguh rasa bujur asa kokoplokan sakujur awak pinuh ku kesang tiis. Mang Ronyok geus teu hayang ngadenge sora Ririwa nu beda-beda lantaran yakin eta teh siluman cenah. Ari bihati jeung palebe katut Aki Pilan harita teh carolokok ke bengong lantaran ngadenge nu babacaan bari baceo teu puguh di kamar sedengkeun Ririwa mah teu kabur tungtungna ngaharuleng siga nu bingung. Kaayaan beuki peuting para mitra. Angin ngahiliwir matak tiris da meuni nyecep kana nyerep kana sumsum balung. Jangkrik reang di sarada tika jauhan kadenge sora anjing babaung mata kelewang. Ari Mang Ronyok nu babacaan geus jempe manehna ngabulan silah ku sarung weuteuh ti Gunung Warangas. Ari nu di luar keseleun pok Aki Pilan ngamimitian nyarita. Sora tarik tiga nu ngahaja ngarah kadenge ku nu di jero. Jang lebe nyilu hati cigana di jero teh lain Ririwa sabab kadenge ku Aki mah bener-bener sora Jang Ronyok teh. Bukti namanya teh lain lumpat ke astana, lain lumpat ke kuburan kala kalu catanggon put wali babacaan. Ainu dibacana teh buku maca Fatihah ge judulna wungkul sigana masieun manehna teh.
takulan terang gitu ayo nama orang ka imah yakin eta majang ronyok muka kada datang tipanya baan badan gitu tak muhun aki jika nama kang ronyok teteh puguh aja nama sabab lamun maneh naririwa mah tangtu kabur di pancahan ku aki teh tapi ieu mah kalah kalumpat ka kamar bari babacaan sarta sisinglar hayu urang kalebat palebe cek biru hati jika nu ngerasa yakin pisan oh bener sok atuh buka pantona ki palebe satuju akhir nama aki pilan mukakeun panto tapi ditulakan ti jero pok aki pilan uluk salam cigarekna tamu punten yang ronyok aya di bumi Mang Ronyok narenyag lantaran jelas pisan kadenge ngobrol di luar komo barang ngadenge sora aki pilan mah terus Mang Ronyok hudang lalaunan hatena pating sarebelak lantaran ngadenge sora pamajikan di luar nu akhirna mah Mang Ronyok nekad rek kaluar nepungan nu uluk salam mangga kuring mah aya di imah ya Mang Ronyok kaluar ti kamar terus ngadeukeutan kana panto berai panto muka ana breh di luar aya 3 jalma nu keur narangtung Kang Ronyok tas di mana atuh akang teh bihati teu sabar gabrug ngarontok ka salakina anu ukur bisa colohok Mang Ronyok teh akhirna mah narima kana kaayaan kitu pok nyarita lalaunan ruhati hampura akang teh natas di mana tuh ya teh dasar kudu sangsara geuning teu boleh ribut we Kang hampura kuring teh lantaran geus kabawa ku sakaba-kabaan teu boga pamadegan sorangan kuring teh nyangka ririwa ka akang hampura tukang Ronyok kutan teh kitu nah kumaha tuh nu sabenerna ieu teh naon geus jadi kejadian di dieu jeung naon sababna make ngayakeun tahlilan sagala ieu teh saha nu maot teh atuh nah Kang atawa maneh ruhati cek Mang Ronyok siga nu panasaran tapi samemeh biru hati ngajawab aki pilan miheulaan diukul aja Ronyok sok diukul sing tenang aki ge kaget ieu teh asa babaya kajadian teu mata ka hati yu dariuk di dieu ye urang ngobrol nu bener koloyong aki pilan ka tengah imah gek diuk akhirna mah sararea dariuk dina sama nu masih keneh kalotor tah denyang ai kieu mah ieu ayeuna kirek nanya ka Jang Ronyok naon sabatnya pangdayeungna ti lemur aki teh jadi penasaran hayang nyaho kana lalakonna ge urang ngaguar lalakon nu kajadian di dieu sok raca carita ka aki jeung ka sakun nu aya di dieu cek aki pilan ngabimitian nyarita Mang Ronyok teu talangke pok ngajawab jadi hayang nu kitu ngadengengkeun lalampahan kuring ya gitu bawa aku nama ulah naon teh dedenge-denge teh hanteu kitu tah kieu lalampahan kuring teh ki darak-dak Mang Ronyok nyaritakeun pangalamanana dicaritakeun ti mimiti ngajaga pare di sawah teh tug nepi kadangket harita kabeh dicaritakeun taya nu kaliwat atuh meuni carolohok nu tiluan utamana mah bihati tak kitu pangalaman abdi teh ki ayeuna abdi bade naros ye nah naon kajadian di dieu saha sabenerna nu maot teh da abdi mah can rumasa dicabut nyawa hirup keneh sarta balagar deui cek Mang Ronyok balik nanya ka aki pilan nya teu saga tudang ari kitu mah oreng kitu pangalaman ujang teh make jeung ngalaman ngobrol jeung raja beurit sagala rupa mun kitu mah teu jauh jeung taksiran aki atuh da baheula lagi geus aya kajadian nu kitu teh ayeuna kirek nyaritakeun nu kajadian di dieu ai sabenerna mah tadi teh keur tahlilan hari nu disangka maot lain sasaha tapi ujang sorangan sabab ujang teh nyabana kamalinaan kitu tah di dieu mah geus 7 poe 7 peuting nu mata kapaksa we disebut maot dabongan daya lalatanana ai sababna teh kieu jang darak-dak para mitra sadaya aki pilan nyaritakeun nu geus kajadian di lemur Cilangkap di pedar ti mimiti kalengitan Mang Ronyok teh sakur anu geus kajadian mah teu aya nu diliwat kabeh dicaritakeun tak kitu lalakonna teh jang nah kira-kiranya kahading teu kitu kacida teuing atuh nya ki tetela kuring teh disangka maot meuni geus ditahlilan sagala rupa nya kaharti atuh kieu kitu mah paingan kuring disangka ririwa mun dipating bertek kalabur naluguk panto
Tapi keun bae da geus kaliwat ngan kuring mah ngarasa kaget ieu teh. Horeng na teh cenanya. Lila ngumara teh geuning. Da rarasaan kuring mangan sapoe ieu teh. Jeung dengan sapoe sabeuting nya bae teh lantaran ngobrol jeung raja beurit teh asa teu lila. Taina kumaha palabaya kuring teh kudu disalametkeun deui jiga nama. Sabab kuring teh hirup keneh ieu. Lamun teu disalametkeun mah alah sigana teh nya. Kuring teh diagihan tempat di astana bari ditu. Palias teuing pantasna teh engke daratang urang astana ngaleut bari di baraju boeh anu bodas ku kunjungan metak sieun joel ka imah kuring. Terus sepating gararo ka kuring pajarkeun teh ronyok hayu urang ka astana. Sabab di ditu geus diagehan tempat. Da maneh mah geus ditahlilan cenah nu hartina mah geus jadi warga astana kitu tah. Tabakal ngaromong kitu di liwat teh. Nu aya di astana teh palebe kudu kumaha atuh sangkaan teu kitunya. Buru-buru lah batalkeun lah. Teu tulus si ronyok mah kitu. Moal waka ka astana sabab hirup keneh boga keneh pamajikan kitu bejakeun palebe. Cek Mang Ronyok bari pepeta. Manehna ngarasa hariwang bisi dipapagkeun ku babaturanana ti astana. Manehna para mitra kulantaran geus ditahlilan. Ari akipilan jeung palebe silih reret. Kawas anu teu ngarti kana caritaan Mang Ronyok para mitra sadaya. Keur kitu para mitra bihati nempas. Ari Kang Ronyok ya. Amit-amit ya Bang Bayu. Bayi. Kami teu hayang boga salaki dipapagkeun ku urang astana barina oge. Palias teuing Kang Ronyok atuh ulah mah pantes maneh ieu. Wah teuing aya nu mapagkeun barina oge dah hirup keneh Kang Ronyok teh. Keun bae ririwang mah sina caricing di astana. Da Kang Ronyok mah boga keneh imah di dieu. Malah boga keneh pamajikan, boga keneh kewajiban. Batalkeun palebeh ka itu. Moal tulus ke astana kitu ulah waka diagehan tempat. Woi nya moal atuh na bat kamanya wae nyarita teh. Ulah kamanya wae nyarita teh kieu wae nama Yang Ronyok. Perkara ujang lamun nya hidup keneh keun teh kudu ngabatalkeun ka urang astana. Da moal aya nu nyusul ka dieu balina oge. Ari sabab tahlilan malain hartina daftar tempat di astana eta mah tanda kehadiran kita tangga Mang Ronyok. Nu harayang milu ngadua sangkan Mang Ronyok sampurna gitu. Tak gitu sebenarnya mah. Jadi teu kudu ngarasa susah, teu ngarusu ngarasa seungah. Da kudu sieun teh, teu kudu sieun aya nu nyusul ayeuna mah. Muji syukur ka Nu Maha Kawasa ngucapkeun alhamdulillah ka Nu Maha Kawasa. Urang geus bisa riung mungpulung bongkok ngaronyok kalawan salamet. Tak kitu itu ayeuna mah. Nganya kita penasaran hari tadi teh ujang teh nyaritakeun meunang bakal ka sabeula. Pais bibit sabeula jeung dahareun sejen. Namanya atuh ayeuna. Cik buktikeun ngarah ka harti. Ari sarungna mah eta meudeunya nu anyar keneh. Cek akipilan bari nunjuk kana sarung nu disalinangkeun ku Mang Ronyok. Mohon ki, taya sarung ti kuncen bodoh teh. Lumayan we tamat hiris ye. Dawuh teh keneh ki bau keneh toko. Hari bakakak jeung pais bibit dituna tuh dina tetenong tadi teh. Sabab ngahaja dibawa ka dieu keur oleh-oleh ngarah ka dahar ku pamajikan. Tapi ayeuna mah urang dahar we ku sararea da mahi keur opatan mah. Cing pangyolkeun keur maneh nyai kitu. Cek Mang Ronyok ngareret ka pamajikanana. Nu direret munelik tapi teu nyarita terus ngojengkang nyokot oleh-oleh nu dituna dina tetenong. Akipilan jeung palebe pating serengeh seuri leutik. Telila bihati geus balik deui bari mawa oleh-oleh teh. Berak dibuka hareupeun anu opatan tetela bener. Eusina bakakak jeung pais bibit ditambah deui ku dahareun sejen nu biasa sok dipake ngalengkepan sasajen. Akipilan jeung palebe menigogodeg sakedapan mah carolohok bengong. Tepi kaki tu kalakuan Mang Ronyok. Nah di mana di puncak Gunung Warangas teh aya pamunjungan teh mah? Da kuring manajan geus nyaho ge ka Gunung Warangas tanyaho ka tempat munjung mah. Belah mana teh? Palebe bari melong ka Mang Ronyok. Ah, teuing palebe. Teu kungsi nyidik-nyidik ngan anu jelas mah di dinya teh aya batu gede. Sarua jeung imah ieu batuna teh. Ditambah di kutangkal kiara anu kacida luhurna jeung gede. Daunna meni ngayupuk we sugan mah. Akarna geus pabaliwut meni pajurawat. Tadi hanapeun batu gede,
Aya liang ka asup jelema malah kuringe ngarayap teh jika kadal harita teh tapi kuring teu apal kana ngaran kuncena da teu kungsi di tepungan tak kitu kanyaho kuring teh palebe ceuk Mang Ronyok bari pepeta. Oh kitu karti atuh mun kitu mah keun atulah teu nyaho kana ngaran kuncena oge da kuring mah moal munjung palias teuing ari kudu kabaud ku siluman mah. Ayeuna rek kumaha ka hayang Mang Ronyok ieu teh sabab ayeuna jadi loba urusan je jeung Bah Lemud. Rek naon nu dilampahkeun ku Mang Ronyok? Palebe nanya deui jiga nu panasaran. Ai kuring mah kumaha batur we palebe, lamun batur henteu ngayakeun tindakan naon-naon, kuring ge moal loba pamola. Ngan lamun batur nyieun peta teu beres, tantu kuring bakal ngalawan. Da moal cicingeun atuh. Teu ngeunah dihina ku beunghar teh, Pak. Jawab Mang Ronyok tegas. Tapi geuwat ditempas ku Aki Pilan. Weh, waya alusnya ulah manyangkeun ributan pang-pangna mah. Jang Ronyok, sing gede hampura, urang teh ulah hayang males kanyari, ulah hayang mulangkeun katugeunah hate. Sing sabar we urang mah kudu ngarumasakeun ari jadi jalma. Hartina mah anu kieu tah. Atuh moal aya tungtung ari silih kakalakeun bae mah. Kudu ngelehan maneh salah saurang. Ulah sarua bedangna tingkatkeun keamanan di lemur urang, ulah diramekeun ku urusan nu kieu patut. Kahade sing sabar jak, ulah kabawa ku sakaba-kaba, ulah ngalajur nafsu ngumara-amara sabab nafsu teh tanya tungtungna. Tak kitu ari ceuk Aki mah, aya paribasa bae nafsu mata kaduhung badan nu katempuhan. Aki Pilan panjang lebar cumarita. Kaharti ki tanya tuh kudu kitu, insyaallah abdi moal nyieun pucuk tigirangki hayang aman lah jeung tentrem abdi ge. Tapi ari Bah Lemud nyieun peta teu beres mah jigana moal cicingeun abdi teh. Da sabar mah aya watasanana tuh ki. Mang Ronyok bakwas ku keheul. Inyahu, hari ku kitu teh mah ngan ari Aki mah salaku kolotnya wajib we bepelingan kanu ngarora sangkan ulah kamalinaan ngalajur nafsu ngumara-mara. Kade ulah sok mawakalap sorangan babakunya mah kitu dah. Aki Pilan tetep mepelingan ka Mang Ronyok malah mah ditamahan ku palebe. Nyamang sing gede kasabaran we urang mah. Ulah sarua bedangna. Ngarah aman pokona mah keun bae lah. Bah Lemud bageus kitu pangadatanana. Najan ku urang teu dilawan ge tangtu awal akhir aya nu wawalesna. Ku nu pentingna mah sasalamat we mang lah. Komo daina mah geus ruang riung mung pulungnya. Jeung pamajikan kitu deui jeung sararea di dieu tak kitu mah. Artos satu mah palebe ayeuna mah kieu tu palebe lah. Kitu deui kaki kuring haturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Nu geus bumela ka kuring da bukti geuning sararea bumela ka kuring nu batan sakieu. Kuring teh kacida bungahna lantaran najan hirup kuring sak miskin oge ku tatangga pada mikanyaah jeung pada ngahargaan. Tadina hal ieu kuring ngarasa era. Ti mimiti ayeuna mah kuring rek insaf, rek usaha sakumaha mistina, ciga batur, ngara bisa ngaronyatkeun kahirupan. Lain hayang beunghar kuring maki, tapi hayang akur we atawa hayang campur jeung nu loba. Da geuning ka tukang-tukang mah kuring teh jiga nu mahiwal di nu loba. Tara bisa campur lantaran sagala warurat. Tati ayeuna mah kuring rek usaha satekah pola, pikeun ngaronyatkeun ajen diri jeung kahirupan. Sabab karasa ayeuna mah jadi jalma anu miskin teh bari jeung kadul asa teu geunah. Dihina we ku batur hirup teh teu ngeunah karasana. Dianggap murah ku nu beunghar teu ngeunah deui. Nu matak ti ayeuna ka hareup malah rek daekan hirup teh moal ngan ukur cicing bae. Tak kitu tekad kuring teh palebe disuunkeun piduana we ku seti sararea. Ceuk Mang Ronyok ngatena bungah lantaran salakina para mitra sadaya. Punten. Ceuk Mang Ronyok ngabudalkeun isi hatena. Da memang kitu sabenerna. Bihati bungaheun hatena lantaran salakina aya harapan kana eling jeung daekan. Bagja temen atuh Mang Ronyok. Bagja temen. Nya nuhun we ari boga paniatan kitu mah. Kuring ge milu bunga ari kitu carana mah da memang bener kitu ari kahayang maju mah. Ngarah teu ngarasa sedih lamun dihina batur. Pan ari ngadul mah batur ge moal resepeun bakal loba nu ngomongkeun. Prak atuh geura jalankeun eta rencana. Muga-muga we sing hasil nu dimaksud, ceuk palebe bungaheun aker. Oh, syukur atuh udang Aki ge. Naon teh milu bunga ari boga niat kitu mah tah.
perkara pamajikan mah ulangan diajak pasya bae kudu boga cita-cita hidup. Ulangan nyelkeun pamere batur tara aya leuwihna ujang ceuk Aki Pilan. Dayana keregis kitu mah perung we sarerea ngobrol meni uplek. Karuwas jeung kasieun kaganti ku kabunga. Biru hati oge ayeuna mah berag deui. Henteu nguluwut siga kamari lila-lila jul-jul anu daratang lantaran di imah Mang Ronyok rame ku nu saleuseurian. Nu matak para mitra sadaya nu darekeut mah nyalampeurkeun. Akhirna sarerea jadi nyarahu ngendap beja pabeja-beja. Silih bejaan jeung nu deukeut. Atuh sanajan peuting ge jalma-jalma bari jil ti imahna nepungan Mang Ronyok nu kakara datang ti panyabahan. Sapeuting eta mah henteu sarare sigana teh. Gawena ngariung bari narangap lalakon Mang Ronyok ngan kajal maloba mah henteu dibejakeun kabeh lalakon manehna. Utamana mah dina Rusiah ngeunaan raja beurit. Teu dibejakeun ku manehna teh para mitra akhirna parat nepi ka isuk ngobrol ngahibur anu kakara datang. Jalma-jalma recok ngarowong bari silih gonyak lantaran basa aya ririwa teh sarerea ge boga baroga lalakon sewang-sewangan. Nu akhirna mah kapanggih awewe anu ngaributkeun teh nyaeta biitim cenah. Atuh ger pada ngagaronyak ku sarerea kaayaan beuki rame bae para mitra. Para mitra kaum dangu cagtuna heula kaayaan Mang Ronyok nu keur Sukabunga. Ayeuna mah urang nyaritakeun heula perkara Prabu Anom raksa jagat nu geus ningalkeun ramana rek ngalalana ka alam manusia. Sababoga cita-cita nu mahiwal putra mahkota nu jenengan raksa jagat hayang jadi manusia. Basa kaluar ti guha Raden raksa jagat ngajirim ngajadi beurit anu kacida gedena sarua jeung anak domba. Terus ngarayap pinubala di puncak Gunung Warangas beuki lila beuki kalebak akhirna mah anyog ka daerah padataran. Kaayaan didinya barala ku saliara jeung manjah. Tapi Raden raksa jagat teu kahalangan ku nu kitu. Da geus tuman totorobosan di nubala. Jabati kitu Raden raksa jagat geus diwaris ilmu perelmuan ngeunaan kadijayaan bangsa siluman. Da puguh putra raja atuh para mitra. Najan beurit gede. Ieu mah rajana kata mah beurit siluman. Gagah sakti mandraguna jeung bisa ngarobah jirim. Bisa jadi beurit gede, bisa jadi beurit leutik jiga nu di sawah sarta bisa ngaleugit. Jeung lamun perlu mah jiga bisa ngajirim manusia, tapi lain manusia lantaran teu nyaho kana adat istiadat manusia. Hari nu dicita-citakeun ku Raden raksa jagat mah hayang jadi manusia nu sapuratina. Ti mimiti jirim jeung tata cara hirup hayang jiga manusia. Malah dina pamikiran ge hayang jiga manusia. Ku cita-citana kitu nu matak najan di nagara nu geus diangkat raja ge. Diangkat Raja Anom tetep we maksa hayang lunta dibelaan parearea omong jeung nu jadi bapa. Bakat ku panteng kana cita-cita. Gelar Prabu Anom teh ditinggalkeun heula lantaran tetep hayang jadi manusia. Kocapkeun dina hiji mangsa para mitra sadaya. Raden raksa jagat anyog ka sawah. Didinya parena keur sumedang beukah malah sawareh geus aya nu ngarayang. Punten, malah sawareh aya nu harita teh tereh asa kabeh. Tereh panen patani teh harita Raden raksa jagat ngarandeg heula panon melong kana pare nu ngampara dina pasawahan. Ieu sawah teh tereh panen meureun parena. Tangtu ieu teh hasil pagawean manusia. Bagja teuing lamun aing bisa laksana jadi manusia. Sigana bakal bisa melak pare kawas manusia moangan ukuro bisa ngalana wungkul. Tapi kumaha carana ye? Kasaha aing ngaguru ye? Saha nu bisa ngabantu kana cita-cita aing? Teu kudu bingung, pokona mah aing kudu usaha tekah polah. Kudu usaha satekah polah, sabab lamun teu dibarengan ku usaha moal bisa laksana. Tapi aing lapar ye. Jigana moal salah mun nyatu heula. Tuh kabeneran aya pare nu geus keneng koneng. Ceuk Raden raksa jagat bari terus ngarobah jirim jadi beurit leutik. Terleng lumpat kena rungkun pare sarta harita kene ngahakanan pare saseuweuna. Barang keur jongjon kitu krosak terleng kahareupeun Raden raksa jagat aya beurit leutik anu sarua jeung manehna. Eta beurit melong jiga nu kaget akhirna duanana papelong-pelong. Nyatuna kaganggu oreng beurit nu kakar datang teh ki jelug nu sarua ngajirim jadi beurit biasa. Keur nu turun-turkeun rajana bisi aya nu ngabinasa. Tapi Ki Jelug nyamar jadi rakyat beulit kitu deui Raden raksa jagat mangrupa beurit biasa. Akhir mah duanana kasamaran.
Berit nu kakeratang rasa kasoro rejeki lantaran teu wawuh ka berit anu aya hareupeunana. Pok eta berit ngomong, "Ani ka urang mana? Nanaonan kumaha wani nyoro bagian kami?" Kami boleh nyoro, tapi kami hangakan rejeki kami pribadi je. Nani ka make ngahalangan kana karo kami? Sa nu bisa ngahalangan kana kahayang kami? Sa dikate?" Raden Raksa Jagat bendu meni molotot ka berit nu aya hareupeunana puguh we kejelug nafsu. Lantaran ceuk pikirna manehna pangkat patih ari di nagara nama kari-kari dina didinya teu dihargaan meninggal buringkal para mitra amarahna. Berit kasabelan sia udah gegabah ngabaco teh. Ieu daerah aya dina kawasan aing geuleuh. Berit anyar teu meunang hakanan pare di dieu. Kajabung aya idin ti aing. Sedeng anika kalah ngalawan jeung ngahina ka aing. Hayo geura lengkahan heula ieu bangke aing. Mun nya sia hayang nyatu deuleu. Tema Ki Jelug bari cilmungkun mundur salengkah. Bari ngawahan ti ditu mah ngajak perang meureun parebut hakanin anu sakitu lobana. Pubuh para wargi sadaya Raden Raksa Jagat meninga hehab harita teh amarahna. Nafsu teu da puguh manehna geges jadi rat Prabu Anom. Barang para wargi narima ceritaan kitu panas hatena cileng luncat narajang ka musuhna. Akhirna der para mitra dua berit teh gelut. Silih seret, silih banting, silih geger, silih balangkeun. Nu akhirna Ki Jelug kadese cileng luncat mundur manehna ngawahan heula rek pok ngomong dina hatena. Dan nah ya berit lembut kelo ha. Kakara aing manginu gagah jiga kieu ye. Tapi aing teh Ki Jelug ye papatih nu taya duana di nagara berit. Awas ya bangsat diwajak sia ku aing. Ki Jelug ngarobah jirim jadi berit gede awak ngukungkung ngagedean. Siga kembung panunu tadi letik teh jadi bolotot segede jengkol. Kawas nurek ngerekeb ka Raden Raksa Jagat. Barang nempok itu Raden Raksa Jagat rewas. Lain teu wanian ngalawan, tapi rusiahna dirina sieun kanyahoan ku batur. Lantaran manehna geus bisa neguh nu biasa kitu teh ngan para gegeden di nagara berit pungku. Da berit biasa mah moal bisa ngerobah jirim jiga kitu. Raden Raksa Jagat ngumpat dina hatena. Cilaka ye. Aing aya nuturkeun mun kieu mah ye. Pasti Ki Jelug nu ngahaja diutus ku ama. Sangkan ngahalangan maksud aing. Tibatan cita-cita dilaksana ka jenting aing ngaku eleh. Moal ngalawan ka manehna kabur we mah. Barang jeung mikir kitu terleng Raden Raksa Jagat lumpat. Las teu katempo ku Ki Jelug. Tapi Ki Jelug amekeun bareng bengudag mangkaning awakna. Geus ngagedean ayeuna mah atuh pare meuni seah kadupakan ku berit gede. Sagede anak doma kitu atuh. Lila-lila pare rebah jika nu digalai ku Bagong. Lantaran Ki Jelug bulak-balik lumpatan yangan Raden Raksa Jagat. Sedangkan nu diudagna mah geus jauh ninggalkeun eta tempat. Sanggeus aya di puncak hiji pasir, Raden Raksa Jagat eureun bari ngareureuhkeun ka cape. Gelo. Nah Ki Jelug los-los ka dieu sia. Cilaka mun kapanggih teh bakal gagal rencana aing. Tapi untung bisa kene kabur lah. Moga-moga we ulah kapanggih deui. Duh, capek aing ya. Kudu ka mana aing lunta ye? Kasa minta tulung sangkan cita-cita aing laksana. Tapi teangan aja. Kudu ngidar Jagat ke. Init ya. Raden Raksa Jagat terus init deui. Ayeuna mah henteu lumpat jika tadi ukur leumpang salsenaker. Tapi di perjalanan inget kaki loncer, Raden Raksa Jagat asa manggi ilham akhirna mah lumampah henteu diteruskeun. Balik deui ngajugjug ka Gunung Warangas malah ayeuna mah leumpang nagancang naker. Teterlengan dina sela-sela rungkun eurih jeung manjah. Nanyak ngajugjug ka puncak gunung. Raden Raksa Jagat boga niat rek nepungan aki loncer kuncen eta patempatan. Gancang ngacarita dina hiji peuting Raden Raksa Jagat. Tepi kanu dituju langsung muru ka imah aki loncer. Nu harita kabeneran can sarare barang geus anyog hareupeun panto. Raden Raksa Jagat ngarogah jirim jadi berit anu kacida gedena sarua jeung domba jalu. Pok ngomong nurutan manusa. Aki, buka panto. Ieu kuring rek nganyang ka Aki. Buru-buru buka pantona sama meku kuring dituruk. Kitu uluk salamna Raden Raksa Jagat. Uguh we mah tak kreuwas pikeun aki loncer mah.
lantaran semah teh pikasieun jeung deui dina kaayaan peuting deui. Aki loncer teu waka ngajawab kalah ngahuleng bari melong ka sini. Aki, kunaon cicing wae teh? Buru-buru bukakeun pantona. Raden Raksa Jagat ngagero deui kebeg Aki loncer ngarenyag. Meninga guru bug bakat kureuwas, malah nini loncer mah nepi ka calawak jiga nu kasima lantaran kakara harita aya semah wancik itu. Waduh cilakan ini, aya jurig moleun itu. Sabab gara-gara jimat ngapung nu dipikeun teh moleun. Nah jadi aya kejadian kieu nya. Kumaha aya mun geus ieu ye. Aduh. Eta gara-gara si Sungkara ngadonita mikeun jimat batu teh. Jadi we lu baca demit nu bijil. Cek Aki loncer ngomong nalalaunan pisan. Ari pangna nyarita kitu puting kamari, tas mikeun batu nu disebut jimat ngapung dabongan henteu ayam hasiatna, da puguh batu pamaledog Mang Ronyok teh. Ulah ribut Aki. Ulah ribut. Yeuh tulakan panto bising jurigna asup. Nah di dia bet loba ada demitnya babacaan atuh kainya. Ulah ngan ukur colohok wae kami masieun bising aya jurig nyiriburi. Temani loncer bari magahan gelung anu nyenclek beungeut menipias. Wah moal sieun ku babacaan badinya oge. Jang jawokan kami mah geus taya gunana. Dedemit di dieu mah teh sieun ku jang jawokan. Ulah menyan atuh sing gede susuganan jurigna mantau ka ditu. Oleh anggawunya ge geus peuting balina oge. Jeung deui sieun deui Aki teh. Aki mah bet jadi borangan kitu atuh. Keluarkeun ilmu teh piraku rek eleh ku bangsa lelembutan. Sok geura sisinglar ka itu Aki. Uga atuh. Kudu ulang sisinglar we nya. Kemah wayah kieu dah. Putu ari ye. Waduh. Kieu jinglarna ye. Jurig nu ti hilir. Setan nu ti wedan ganjalewo nu ti kulon. Hantu ti kidul. Jurig nyingkir setan nyingkah. Mun manusia geura asup, bisi aya jurig nu nyiliwuli. Bisi aya setan nu minya lupa, ulah rek deket-deket ka kami. Kali itu ka sabrang ka alak paul. Ulah rek ngaganggu ka urang manusia. Urang hari-hari hidup jigra balik ka itu. Tol geura mantok jeung geura kabul. Kami mamung diganggu ku bangsa lelembutan. Koream digoda ku setan. Teu sudi disebut Aki ku jurig. Halik sia nyingka ulah rek kumawani ngadeukeutan kami balina oge. Cek Aki loncer. Bari ngacungkeun curug nuyuk ka luhur ari nini loncer colohok bengong. Olohok ngemang kadu malah terus tangah nempol langit. Tapi bareng jeung tamatna carita Aki loncer ti luar aya nu nyentak. Aki Ki Burung, rek dibuka moal panto teh ye. Lamun teu dibuka diburak balik ye imana ku aing deuleu. Sok buka si aing rek asup ka imah anjeun. Mun hese pisan sia, ceuk eta sora. Aya lian ti Raden Raksa Jagat nu ngarasa keheul pedah dirina disinglar di citah ini. Diparentah sangka nyingkah kanu jauh. Atuh puguh we, Aki loncer jeung nini loncer teh menipating guru bugreuwas. Sabab ngadenge anu nyentak ti luar. Bibir Aki loncer ngageter bakat kusieun. Rek nyarita henteu pok jajantung ratug tutunggulan. Hate pating sareblak beungeut ge meuni geus pias. Kitu deui nini loncer reuwas lain lumayan. Meuni asa rek dihukum gantung bae dibuang tinggi. Lantaran kakara harita aya jurig nu kumawani nyentak. Cilakan ini. Jurig teh kalakan nyarekan ka uing. Aduh, kudu kumaha lamun geus kieu ye. Na mending buka jawa ulahnya. Cek Aki loncer maksakeun ngomong haharewosan lantaran pipikiran jadi riweuh. Buka bae atuh Aki. Keun bae sugal moalna naon ngadoa we sing getol. Malah jurigna bageur deui. Ulah sesentak jiga tadi. Jawab nini loncer. Kawas nu gede harepan. Gede wawanen. Padahal mahatena menipating seredet. Atuh geus kitu mah kapaksa Aki loncer teh mukakeun panto dibarengan ku hate nu tagiwur teu puguh. Kolotrak tulak dilaan, panto dibuka lalaunan berai panto muka bareng breh teh di luar aya beurit segede domba. Puguh Aki loncer meuli calawak suku jeung leungeun jeger bakat kusieun. Teu bisa usik-usik acan da puguh kasima. Sedengkeun Raden Raksa Jagat teu loba pamolah gajeleng luncat ka jero imah,
kubrag sorana tarik ninggang palupu meni meneran hareupeun nini loncer. Obat aki ieu beurit ageng. Aduh, walah. Aduh sieun ye. Kumaha aki? Ngadon ngampihkeun beurit jebroga ieu mah. Hari kaditu nyingkah ulah ngajadog di imah manusia. Ampun, kami mah ampun. Cek nini loncer meni rorowesan jiga nu titeuleuh. Leungin rangah meni teu bisa incah, suku kalah kaleuleus. Teu bisa kamana-mana panon burial bunceli. Bulu punuk harita teh para mitra. Nepi ka kandel sieun jeung reuwas. Nini ulah gugup nini, kuring moal ngaganggu. Jempe nini. Rasakeun pamalas kuring lamun nini teh jempe. Geus ulah kikituan. Raden Draksa Jagat ngomong bari melong mata bonconong sagede jengkol. Deleng itu aki beurit teh nyarios. Hah, ampun kudu kumaha atuh aki? Nah geuning aya beurit bisa ngomong ieu teh. Cek nini loncer kalah ka ngocomang jiga nu siwa. Sieuna kalah ka namahan. Ari aki loncer kaget mentaya papadana rempeyak brak giuk jiga nu lumpuh. Sumut salawak sakujur awak ngadegdeg lantaran kakara harita nempo beurit segede domba. Tur tak bisa nyarita, da biasa nama ukur ricit wungkul. Ini aki, ulah kaget ya. Kaulah rek ngaganggu ke ajen lain ya. Tapi kaulah rek minta tulung, sebab kaulah teh hayang jadi manusia. Buru-buru dari uking bener, kaulah mau ngaganggu ke anjen. Tapi sabalikna lamun henteu nurut kana kahayang kaulah, anjen waan rek dikerekam ku kaulah. Sok dari uk biasa. Ya, sing tenang jeung tumanina. Raden Draksa Jagat marentah sangkan aki loncer tenang. Tapi boro-boro bisa tenang diajak nyarita ku beurit teu kalah kangiahan maneh. Akhirna mah nini jeung aki loncer rada tenang meeusan ngan bulu punuk teu bisa dihalangan ting puriding meni paranas tiris. Unuk sumanga sumunun. Nah saha atuh anu timanya gamparan teh kaula nyun. Kami siluman Gunung Warangas. Ayeuna ngaja nepungan ka anjeun lantaran rek aya nu ditanyakeun. Anjeun kudu ngajawab kalayan jujur. Sabab kami butuh pisan ku jawabannya. Kumaha carana sangkan kami jadi jelema manusia. Lantaran kami teh moal ka balik ka nagara siluman lamun can laksana jadi manusia. Coba terangkeun ku anjeun aki. Ana huleng teh para mitra. Aki loncer ngahuleng lantaran ngarasa kaget ari ngadenge pertanyaan kitu mah. Bingung kudu kumaha pi jawabeunana. Da puguh teu nyahoeun aki loncer oge. Moal kumaha wani ngajawab ari teu nyaho mah pok nemal. Pangapunten nun. Aki teh teu terang kana eta carana mah margina mah ayeuna ngupingan kitu. Nah, tu gamparan teh maneh palai janten manusia. Apaan senang bangin janten siluman teh? Tong nanyakeun kasenangan. Sabab senang teu bisa diukur ku siluman atau manusia. Nu penting kami hayang jadi manusia deuleu. Cek Raden Draksa Jagat. Tetep wae dina pamadeganana. Cita-citana henteu diukur ku kasenangan da memang lain budag kasenangan. Atuh jadi ngahuleng dewe aki loncer teh. Manehna ngarasa bingung yang hareupan tamu anu aneh. Sakitu jirimna beurit teh make jeung hayang jadi manusia sagala rupa padahal mah asa mah hiwal kabina-bina. Aki loncer geheran. Wah tiasa atuh gamparan margi. Upami palayan tan manusia mah karsa sangsara sapertos nini. Apaan kieu ieu janten manusia mah seueur kasieun sareng seueur kakirang. Langkung saya janten siluman we salira mah da parantos janten siluman. Dinding gamparan mah cek nini loncer milu nyarita. Tapi Panon Draksa Jagat kalah kamolotot. Meni murungkut si nini henteu wani ngomong deui. Aki, coba geura jawab nu bener. Kumaha carana sangkan bisa jadi manusia? Jalan naon bae nu bisa dilaksanakeun ku kaula? Sok terangkeun ulah asa-asa sabab aki teh geus bisa nulungan, geus bisa hubungan jeung siluman nu aya di Gunung Warangas. Tapi naha teu bisa nepikeun kahayang siluman ka manusia? Ulah licik atuh aki. Buru-buru terangkeun. Draksa Jagat siga teu sangkana teh bisa bae ka aki loncer. Padahal mah nu ditanya bingung kabina-bina antukna ngajawab sakainget. Aduh, kadah tapa di suhunan imah jalmi sinanging ulah di dieu nun. Di mana tapa naki? Kumaha carana? Syukur-syukur. Lamun bisa ku jalan tatapa najan kudu tapa 1000 tahun kaula mah sanggup. Coba terangkeun sakali deui kumaha carana? Draksa Jagat megat kalima. Jigana bungah pisan ka karang ngadenge kitu oge.
Suhun kitu mangawe tatapai sing getol sarta sing tiasa milari bumi manusia nu teu pati rame manusiana supados jongjon sarta teu aya nu ngaganggu mangga jalankeun tatapai salami-lamina dugi kaya ilham tinu goib nanging gambaran moal langsung ngajiri manusia kedah ngalangkungan hiji cara nu ilaha di alam manusia nyata ku jalan nyurup ka hiji jalmi atawa nyurup ka hiji awewe nu boga salaki ngarah janten jawang bayi tau pamiku jalan kitu yakin gambaran bakal tiasa hirup cara manusia moal aya nu nyangka bangsa siluman sun nanging kedah sabar ulah hayang buru-buru dewasa sabab jorok ka dewasa delami margi upami henteu nganggo jalan kitu gambaran moal disebat manusia dah engke tetep we bakal disangki siluman upami ujug-ujug ngajeri manusia gede mah sakitu maksud aki teh gambaran mugi katampi we bener katarima aku ku aki katarima aki ku kami nuhun ari geus saya ceritaan kitu mah tapi kaula bingung yen aku kudu di mana kaula tatapa teh di mana lemur manusia nu pangdeuketna ye jeung di kumaha milihna imah nu kumaha deh ulah warga nu kumaha jeung di mana deh Raden Raksa Jagat kacida bunga heunana lantaran asa manggih pijalani nu hade padahal mah Aki Loncer ngajawabna padu disada henteu dipikiran heula lantaran ngajawab soteh bakat kusieun tapi katarimana kuno hayang pisan mah teu dipikir deui langsung ditarima ku kagubungahan suhun nyalangkung sae kitu we di pilarian hiji bumi anu miskin supados teu seueur gangguan kahiji gangguan tuangeun kadua gangguan ti bangsa ucing katilu ti bangsa manusia janten supados tenang pisan kedah milih kula warga miskin nu jalmina paling seueur duaan we ulah kagungan pare seueur bilih gamparan kabita ningal tuangeun margi tapamah teu kenging tuang leueut gamparan bupi lemur nu caket ti dieu teh mangga we bujeng atuh kapalih kaler semungetan engke tangtos bakal menak lemur nu katelah cilangkap tadi dinya gamparan kedah cacapa teh lemur anu sanes mah tarebih sakitu we pihatur dipunyaki menun cek Aki Loncer padu ngajawab bae ngan memang lemur nu pangdeukeut nanti dinya mah kacilangkap lemurna mang ronyok jeung biru hati halus Aki halus aduh hebat ieu nuhun lamun kitu mah permios enak kalau rek balik kabelah kaler sabab tadi teh nu sabenerna mah geus init ka ditu ngan teu nyaho kana tujuanna permios ki ngomong kitu na Raden Raksa Jagat bari ngarubah cirim jadi beurit leutik sakumaha umumna beurit biasa tereleng lumpat kana panton can rekep plos moncor terus kabur ninggalkeun Aki Loncer jeung Nini Loncer nu colohok bakat ku kaget sakedapan mah duanana ngaharuleng bae da puguh teu ngarti kana kajadian nu bieu malah bet asa aya dina pangimpian Aki Loncer ngegel indung leungeun tetela nyeri nanaonan Aki kawa sero we ngahakan lauk tah eta maneh teh cek Nini Loncer bari nepak ping-ping Aki Loncer pedah ngegel jempolna meureun iya di maneh kami teh keur ngayakinkeun naha urang teh ngimpi atawa kumaha sabab aya teu kahar ieu teh teu kahar tibet aya kajadian kitu tadi teh kami cacarita jeung beurit gede terus beurit jadi leutik terus kabur nyaho teuing ka mana atuh cing kami rek nanya ari rarasaan maneh keur ngimpi atawa lain geus rumah sasare atawa acan cek Aki Loncer melong ka Nini nu ditanya rikat ngajawab bangun yakin pisan sabab di rumah sageus sare memang para mitra sadaya harita teh Nini jeung si Aki Loncer can sare bener-bener harita teh dina kaayaan memang can ukul barang geus yakin mah manehanana teh keur can sarare atanapi dina kaayaan eling keur cara ukul tungtung nama duanana harita teh init sarare urang caturkeun para wargi sadaya Raden Raksa Jagat harita terus bae teterlengan mapai jalan satapak sok biasa diliwatan ku manusia jika geus apal kana jalan Raden Raksa Jagat ngajugjug ka lembur cilangkap jika nama bau suku manusia jadi pituduh pikeun manehna da buktina henteu nyorang jalan nu salah terus mapai jalan eta
Mubrasna bakal kalemur Cilangkap lumampah gancang nakar da puguh lumpat menorolong. Gancangna carita samemeh tengah peuting Raden Raksa Jagat geus anyog kanu dijungjung. Tetela bener pisan kalemur Cilangkap. Ngan bae kaayaan di lemur geus kacida simpena. Henteu aya jalma nu kadenge malah digarduh rona ge ti isin. Tapi ari rona mah aya jigana mah kasarean. Ari Raden Raksa Jagat eureun heula di sisi lemur ngahuleng jiga nu cape. Jirina tetep mangrupa beurit biasa. Da ieu lemur teh ieu. Sigana ieu pisan nu ngaran lemur Cilangkap teh. Keun sia dipapai ka unggal imah ku aing. Nah saha nu pang miskina. Saha nu pang malaratna. Imah saha nu pang bututna. Ulah warga saha nu saeutik manusana. Jika kiloncer mah ulah leuwih ti duaan. Wah, moal hese neang nu kitu mah ku aing rek dipapai ka unggal imah. Torolong Raden Raksa Jagat lumpat ka hiji imah plos moncor kana liang sisi diri. Terus ngarayap lalaungan ka tengah imah breh nempon sare tiluan budak bungkul para mitra. Terus ngarayap di ka kamar didinya wangi jalma nu sare dina ranjang duaan. Rekel kana tihang terus diuk dina palang dada. Panon rarat reret nempuan kaayaan didinya tetela teu akur jeung dimaksud pok ngomong sorangan. Oh, ieu mah imah nu beunghar ieu jelemana loba, imahna gede, halus jeung kuat, teu hade keluar deui aing. Pokna bari ngarayap kana tihang hanap, terus ngeplos para mitra. Ngarayap kana tihang ka hanap kitu. Ngeplos deui kana congang. Terus norolong ka imah nu gigireun imah nu tadi saterusna kitu we kurelang torolong di jero imah. Nempuan kaayaan didinya jalma dibilang sarta imahna dititenan apik naker. Tapi can mangih imah nu dimaksud. Terus mapai ka unggal imah meuni imeut aya nu kaliwat sakapun mah kapaksa kudu nulumpatan kanu bunyi lantaran diudag ucing. Tapi Raden Raksa Jagat moal katewa ku ucing lantaran pinter lumpatna. Akhirna kira wanci janari Raden Raksa Jagat unggah ka imah Mang Ronyok. Didinya rarat reret apik naker. Imahna leutik geus butut palupuh carang. Bilik rawing goah kosong taya parean. Ngan ukur aya saeutik pamere tibah lemud teh. Sup ka kamar sare ngan aya duaan pating rarengkol. Torolong ka tengah imah terus ngahuleng mikiran kaayaan eta imah. Tah ieu jigana ieu. Cocok jingana jeung pituduh si Aki Loncer. Ieu imahna butut, ieu jalemana miskin. Jalemana ngan aya dua palupuh nah. Alah loba congangna. Buahna eueuh parean, aya ge ngan saeutik. Ah, mun dihakan teh moal mah sabulaneun. Muga Aki Loncer teh bener aing rek cacapa di suhunan imah ieu susugan ai pituduh ti Maha Kawasa. Ceuk eta beurit bari terus ngarayap kana tihang, plos moncor kana lalangit pare. Bener langit para. Wakil nyangan tempat nu alus kakarayapan mapai cukang. Akhirna mah manggih tempat nu bunyi hanapeun buwung. Didinya mah moal kapanggih ku jelema atawa ucing. Terus Raden Raksa Jagat bebenah cicing didinya. Senjata tapa mujas medi mumuntang kanu Maha Kawasa sangkan maksudna diijabah. Dia para mitra nu Maha Kawasa saha titu. Maha Kawasa manehna muridnya sakadang beurit. Kacaturkeun isukna panon poe geus moncorong belah wetan. Hayam jago reang kongkorongok hayam bikang pating karutkut ngasuh anakna. Anu rame pating cariak diburuan. Mang Ronyok jeung biru hati geus harudan. Kaayaan ayeuna mah berag jeung sumanget lantaran loba harepan anyar. Isaprak Mang Ronyok leungit. Geus tara kadenge perang di imah. Tapi ayem tentrem teh para mitra matak resep henteu hariwang matak bayeunjang. Hari tage Mang Ronyok jeung bihati geus marani. Saged meunang dangdan jiga rek indit usaha. Wanana dariuk deukeut lawang ka dapur bari ngadahar beuleum sampeu jeung gula kawung. Minumna cai teh pait. Katempona teh jiga nikmat pisan sarta tenang tumanina. Duanana bari ngarobrol. Kang Ronyok, kumaha pilampaheun akang ajeuna? Reka naon atuh usaha teh ieu? Jeung deui reka mana atuh ayeuna teh da geuning geus sakieu saged menang dangdan kitu jiga rek indit kanu jauh. Cek bihati. Namimitian muka catur. Ari Mang Ronyok memeh ngajawab minum heula. Ieu hati. Akang teh na geus boga jalan nu alus yeuh. Bakal aya pijalaneun usaha anu teu kudu capek.
lantaran cukup kunyin tumal we nah sababaina keur usum beurit ye hampir diunggah tempat pare di sawah bae aku beurit tapi lantaran kitu tina hasil ngalalana ka nagara beurit teh ku akang rek dimangfaatkeun kana usaha akang rek nyieun tumal we jualeun sampan pare henteu bae aku beurit tapi itu ari rencana mangan moal ka diwar-war ka batur ieu mah rek nyoba harewosan heula ka jalma-jalma nu kawilang bager sarta berehan kitu. Jadi moal dihargakeun deui ieu mah minangka keur ngawanohan heula kitu. Yang kege ari batur geus nyaraheun mah bakal datang sorangan ka dieu. Da kitu rencana akang teh malah ayeuna rek nepungan ka Bah Lemud akang teh. Hah? Nah make los-los ka Bah Lemud kan. Kumaha ari akang? Apa manehna geus puguh jahat ka urang ngapruntah. Gerabun manehna nyamun yen akang hirup keneh, tangtu bakal nagih ka dieu. Bakal ngadalak ka akang. Bakal nyangka tuh bener, bakal nyangka nipu. Untung aja maca nyahoeun Bah Lemud teh. Da urang dieu teh can aya nu lunta ka lemur luhur. Jeung urang dieu can aya nu urang ditu can aya nu ka dieu coba mun geus nyahoeun. Wah, moal burung ribut Kang. Ulah, ngalos-los ka ditu barina oge. Biru hati teu panujueun manehna ngarasa hariwang. Bisi aya riributan antara salakina jeung Bah Lemud. Manehna ngarasa hariwang bisi para mitra kaayaan anak kitu lantaran Bah Lemud teh sifatna kacida pisan gumedena. Nah make kudu sieun sagala hati. Akang mah yeuh teu boga niat jahat, teu boga niat goreng. Mun nya teh Bah Lemud rek ngakalakeun ka akang, lawan we naon hesena atuh. Cek Mang Ronyok tenang naker. Para beunang dielingan ai taeun teh nya. Apan geus puguh Bah Lemud teh yeuh ka akang teh ngewaeun. Basa akang leungit ge nya mun harita kapanggih mah meureun. Lah, moal burung dicarekan ye, lantaran disebutna ge si goreng gawe. Sabab akang teu bisa ngajaga pare tina gangguan beurit. Tah kitu Kang nu sabenerna mah. Ari maksud nepungan Bah Lemud rek nanahaon atuh sabenerna. Rek setor beungeut we lamun akang datang kadinya teh. Rek kumaha manehna engke? Keun aku mangke we naha. Akang mah hayang nyaho kana sikep manehna. Da kitu maksud teh lantaran ulah bodas buntut jadi jelema teh kudu gede kawani pang-pang nama. Bari jeung satria, ulah licik jeung ulah ngabongohan. Pokona lamun boga niat hade mah maju we najan kudu ribut ge naha. Jeung tibatan urangna nu didodoho, keun bae lah ulah salempang hati. Da kang mah geus siap segala rupana. Moal mun urus sasiku, moal ngejat satunyang beas. Moal, pokona mah asal salamat we urang mah. Nya kajeun atuh. Kade sing bisa ngajaga diri Kang. Ngan ukur sakitu tema lebih hati. Lain teu aya picaritaeun ngan mung loba debat jeung salakina. Hayang diajar kana apik jeung taliti. Ulah parearea omong bae. Ari Mang Ronyok geus seueuh barang dahar mah regot nguyuk deui cai sasana. Harita mah ledis sabatok TKB para mitra. Seberang hati pek sing bisa ngajaga imahnya akang rek lemur luhur heula rek nepungan Bah Lemud. Doakeun we sing hasilnya sarta sing salamet akang rek usaha. Mang Ronyok harita nyoren bedog terus nangtung bangun gagah ayeuna mah. Atuh didoakeun pisan ku kuring Kang. Geus kitu mah leos Mang Ronyok ini. Ari di hati beberes heula di dapur. Di imahna pipikiran rada tagiwur melangkah salakina. Nurek nepungan musuh. Tapi henteu wani ngahalangan kana niat Mang Ronyok. Lantaran ayeuna mah kaayaan Mang Ronyok beda pisan. Giat jeung kesit bangun tanginas. Caturkeun para mitra sadaya, nurek ditepunganana harita keur ngariung di hareup jeung si Kampleng katut anakna nu awewe. Bah Lemud gawena jamotrot bae lantaran geus kasawang bae rugi panen teh. Da puguh sabagian gede tina pare nu aya di sawah deukeut Cilangkap bae aku beuri. Sedengkeun pare nu aya kalah kadibikeun ka biru hati sakintal. Hal ieu jadi pamikiran pikeun Bah Lemud da puguh jalma pedit ka bina-bina. Maya ina ye, kudu kumaha ye, carana ngajaga beuri teh bah. Sebab puting tadi ge kuring teh hampir kawalahan beuri teh teu bisa dihalangan, tetep we ngahakanan pare meniricit matak sieun. Cek si Kampleng ngamimitian nyarita.
manehna milu bingung ka Bah Lemud lantaran pare beaku beurit ari Bah Lemud mah geus bingung tambah bingung mun teu era mah hayang ceurik para mitra sadaya. Kudu ditumal euy. Tapi dewek teh bingung yangan tumalna. Sabab yakin eta beurit lain beurit samanea euy. Siga beurit siluman. Wanya ya beurit bisa meakeun sawah 200 bata parena. Apan delo kitu teh. Teu ka hatiku akal, teu ka tepi ku pikir. Jeung dewek teh keheul keneh ta ku kula warga Sironyo. Geus ngahina ka dewek nyarangka ngawadakeun ka siluman da si bedul teh. Padahal mah dewek teu boga dosa. Mun kitu carana mah atuh rek sakaliannya dibeakeun kula warga Sironyok teh. Kumana manusia kitu teh kudu diwarah ngarah karasaeun. Tapi kumaha carana nya? Bah Lemud jiga nu teuli inget basa kajadian nu geus kaliwat padahal mah teu kudu kitu lantaran manehna ge milu salah. Ari si Kampleng meni ngahuleng semu bingung manehna ngarasa reuwas jeung sieun. Sabab bisi ngabarerang ka dirina, bisi manehna diwadalkeun deui da puguh Bah Lemud teh boga pamuntangan ka siluman ngan tepi kadanget harita can kanyahoan anu yakin teuing silumanna nahaon nu dipuhit ku Bah Lemud teh. Ampun atuh, basaina mah ulah kagungan emutan kitu. Omat abdi malah ulah dicacanak mergi itu terang kana urusan anak lan. Cek si Kampleng sieun beungeutna ge sepa kawas nu ngarasa reuwas. Nyatang aing moal samarangan. Aing mah geus nyaho kana kasatian maneh sia Pleng. Sarja aing butuh ku tanaga nyane, piraku rek kumaha ngaganggu ka nyane. Pokona mah rusia aing kudu dicakel sing pageuh ku nyane. Montong kumaha ngucah ngacehkan ulian, mun kapanggih nyawa sia gantina. Oh, moal. Ampun abdi mah ampun. Cek si Kampleng beuki sieun we. Lantaran mun manehna diwadalkeun teh lapur, moal bisa ngabelaan kana dirina, jep teu aya nu nyarita. Bah Lemud baeud si Kampleng murungkut jiga nu sieun, panon meuni geus harita teh ceuleuyeut. Sakujur awak para mitra ngucur ku kesang tiis sarta buru punuk meuni pating puriding pating puringkak. Kaayaan di luar para wargi sadaya beuki beurang bae. Anon poe ngarayap beuki luhur panasna meuni moreret, tapi teu karasaeun ku Bah Lemud jeung si Kampleng mah. Lantaran aya di jero imah ari pakarangan di sakuriling ku tatangkalan anu nguyupuk ariuh matak betah. Tapi oge matak geeuman deui. Kawantu aya hawa siluman anu ngawasa ka eta tempat. Malah harita ge pikiran Bah Lemud geus buleud, manehna rek nyoba-nyoba ngawadalkeun bihati ku jalan lemes susuganan beunang pok nyarita deui ka si Kampleng. Pleng, ai maneh geura init ka sawah atuh. Ngan wayahna tong balik tepi ka isuk euy, sarewe di saung sawah. Hakaneun mawa sacukupna, jung geura ini tong ditatanya deui. Nah, Bah Lemud jiga nu ngusir atuh heraneun si Kampleng tapi teu wani tatanya da sieun diwadalkeun. Mangga atuh bah permios atuh. Leos si Kampleng mah ini. Terus manehna nguliwad ka dapur rek nyokot parabot jeung dahareun. Sanggeus tarapti terus ini ari Bah Lemud asup ka kamarna. Sedengkeun anakna mah ulin sorangan mata kuatir lantaran eueuh baturna. Anak tatangga taraindu datang, taraindu daekeun ulin jeung manehna sabab sok dicare ku indung bapana. Lain nyewa ka anak Bah Lemud ngan hariwang bisi goreng akibatna. Nu matak tara campur jeung batur, anak Bah Lemud teh sok ulin sorangan bae. Ari Bah Lemud harita teh para mitra geus asup ka kamar nu tara ditincak ku batur. Horeng kamar pamujaan nu geus dibebenah apik naker, sasajen tara elet, salilana sayagi bae. Ari bilik ditapelan lamak bodas meuni bersih, palupuh para mitra. Palupuh disamakan sarta sareungit ku kekembangan. Gek Bah Lemud diukop kana palupuyan terus niupan ruhak sugana hurung keneh. Datara pareum atuh. Kabeneran aya keneh tuluy dihurungkeun. Bisa diakop kana menyan tuluy diduruk. Peledug mukus hasup meuni mulak. Sedengkeun Bah Lemud geus ngajemprak sila meuni mano. Kawas nyang hareupan raja we. Pok babakti meuni norolang jiga geus apal manehna mapatkeun jampe pangemat siluman nu dipuhitna. Basana teu matak kaharti ku batur. Akhirna kakara nyarita meuni tenang malah mah dipegat-pegat sakecap-sakecap.
Sang Sudewi kulak tapa ieu kula nu katelah Bahlemud sejaba bakti nyangakeun sangu putih sapulukan mugi katarik ku angin muga-muga kabawa ku hawa atuh sing tepi kana pangkonan salira nu linggih di gunung kakapa mangga geura sumping ka dieu kula aya picaritaeun beurang atawa peuting ulah jadi halangan sabab ieu teh keur pibungaheun salelea sarina angin rasana hawa sing bisa mawa carita kula kasalira nu aya di gunung kakapa siapa naja kula sing laksana datang ka dieu cek Bahlemud bari meuleuh menyan beuki mulak hawa di jero kamar teh para mitra matak sesek kana napas tapi pikeun Bahlemud kawas geus biasa da menit teh galider tetep sila meuni mandako siga nu hormat nakar tapi can aya naon-naon kaayaan didinya tetep jiga tadi terus Bahlemud malikan deui cacarita para mitra jang jawokan dibaca taliti nakar derusuh henteu gugup estu tenang jiga nu geus kitu biasana sanggeus 3 kali mapatkeun jampe pamakena dumadakan di luar ngagelebug aya angin meuni ngaguru tatangkalan pating pelenod jiga rek runtuh ari imah Bahlemud harita rating rarekot kawas rek runtuh Bahlemud tetep ayem malah mah para mitra ngarasa bunga sabab maksudna dikabul ku siluman nu dipuhitna puruluk meuleum deui menyan paladung para mitra hasil pekimulan rieg imah asarek runtuh porobot di para sadayan usuk nu potong akhirna logodor ka kamar aya nu datang para wargi sadaya mung waktosna kabujeng sehe.